Wa min samrotil yakin asukunun ila wadillah, engke teh tenang karena janji Gusti eno kiek naros. Yakin teh karena janji Allah. Yakin teh? Tina naon eta yakin? Bisi tina pertanyaan uing? Kahade. Bisi tina pertanyaan teu sah. Da ieu mah mediasi interaksi. Da kaditu nama infirodiyah, kumaha masing-masing. Tiba heula aing jadi pembantu we. Cek otak. Torojol we hatena boga rasa. Allah nakdirkeun urang kudu jadi kieu. Gusti sing salamet abdi ku kieu. Kabeh we kitu, moal hayang naik gaji. Wasikotun bido bidimanillahi jeung sikoh kana naon janji Allah, tanggung jawab Allah. Kieu meureunana lah. Geus ieu mah pake keyakinan ka tauhid dan kamaripatan ya. Matak urang dihirupkeun ku Allah, Allah geus tanggung jawab. Tinggal pangtasiru. Ulah intervensi karena hasil, da eta mah hak Allah. Dan uriuna mah jelema intervensi karena hak Allah. Nya heuh atuh. Sia mah makhluk, aing Tuhan. Cek Allah teh. Ulah pipilueun beda kelas goblok. Da ieu mah diutak-atik Gusti Allah teh emang pembantu. Hei. Kada ieu. Awas. Kafa pan tadi hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukupkeun abdi teh Gusti eueuh nama. Cukupkeun abdi Gusti. Cukup meuli mobil, cukup nyanung, heuh. Cukup meuli imah kan gitu. Cukup meuli tanah hektara. Da teh eta. Lamun hayang tambah jadi masalah. Itu wal ikbalu bikunihi himmati ala Allah, maka naon bae perkara cita-cita da kulantaran naon bae perkara ditakdirkeun ku saha, ditangtukeun ku Gusti, maka cita-cita oge serenkeun ka saha. Lamun geus diserenkeun mah atos geus ulah pipilueun kumaha Allah we. Jeung ibu-ibu ditakdirkeun ku Allah salaki nyanung, ya nyanung geus naon atuh. Sok sanajan ayeuna dug hulupet nyawa Gusti eureunkeun atuh cekek cenah awewe cenah. Ah cecek Allah kudu awet mah awet we. Jadi moal aya angkara murka lamun geus tepi ka dinya. Ngan leungit adab meureunna cenah. Leungit adab. Atos kitu naon deui. Tuh, himmah watar kuma yusgilu anillah dengekeun. Watar kuma jeung bakal ninggalkeun perkara yusgilu nu katungkul anjeun anillah tina naon bae perkara nu datang ti Gusti Allah. Nu akhirna warruju naon bae perkara bakal kembali ka saha? Ka Allah. Pikulli halin ilallah wastiprogu tokoti pibtigo imardotillah. Jadi kieu lamun geus nu bertauhid mah loba maca ayat Allah mah kieu. Pinter maca ayat Allah, kauliyah, kauniyah itu muncul bertauhid jeung keyakinan. Naon bae perkara nu nimpa nu kasebutna teu ngeunah ceuk hayang jelema jeung nu hayang ngeunah ceuk urang, maka ieu ka teu ngeunah jeung ngeunah dijadikeun jalan mardho. Ngan ama ningali sejarah Rasul, Nabi, para wali, mardotilah hampir sadayana kengingna ku cara nu teu ngareunah ceuk makhluk umum. Sok Nabi Adam, Nabi Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, dugikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad. Ceuk itungan mah sadayana gen teu leupas tina hantaman gogoda sanes. Kateu ngeunah kateu betah. Tapi da kulantaran kateu betah eta ceuk jelema
ku para anu geus bertauhid jeung keyakinan mah dipake kendaraan neangan mardo sok jadi RW tah. Paling loba hisabeun 700 leuwih. Rewas atau kudu da samemeh dipilih gen takdir Allah mah geus nulis. Aman kan? Aman. Ieu mah jadi RT aneh teu kudu aneh. Da geus bertauhid mah tan jijik kodim naon bae perkara geus ditantukeun ku Gusti Allah. Geuning menang nyuap. Nyuap geus ditantukeun ku Allah ngan ka neraka. Jeta sing mineng ieu teh maca ayat-ayat Allah teh sing kadugi gitu. Aos ya tafsirna sanes gitu. Tos we lah urang masing pinter dina ayeuna mah diajar ifradul ma'bud bil ibadati, ngawungkulkeun ibadah ka Gusti. Da ayeuna gen urang teh insyaallah nu sumping ka dieu antara pituntun teu tos ikhlas tos mardotillah tos gitu insyaallah. Ladang naon eta tafakur kana ayat Gusti hiji dua wa minha fikrotun pila illahi ta'ala sing mineng tafakur dina nikmat Allah asbagoha nutos maparinkeun Allah kana nikmat alaina ka urang sadayana. Nikmat teh sariji nikmat Allah aya nu berbentuk arwah aya nu berbentuk asbah. Naon cenah? Arwah berbentuk asbah gitu. Eta teh sadayana kanikmatan nu ku urang ditampi teh tos ditangtukeun ku Allah. Aya nu berbentuk sifatna imateri, aya nu berbentuk materi. Itu nikmat-nikmat Allah. Wa atoyahu allati awsalaha ilaina. Anu Allah masihan naon bae perkara teh aya wasilah anu beda-beda. Matak tadi cek barudak babaturan alumni. Ar-rizqu ilallah wal datang ti manusia. So jual beli jeung jelema beres teh pan jeung jelema da pada hakikatna mah ti saha eta teh ti Allah. Oh padkurullaha la'allakum tuflihun. Hei kudu malikir aranjeun teh kana nikmat nu dibikeun ti kami tuflihun supaya anjeun bagja supaya anjeun salamet. Ngan lamun rek dihitung wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Moal ka itu ceuk Allah ge pek lautan kami jieunkeun tinta tatangkala nu di dunya jieunkeun pena moal aya lain kadon katulis balik ta lautan kabeh bakal beak jeung tatangkalan bakal beak lamun rek dipake nuliskeun nikmat kami. Sing dugi kadinya tuh dimulai bentar nepikeun ka ayeuna panon we heula sabeula. Itu jadi isinnya wa ma bikum min nikmatin faminallah. Naon bae perkara nu datang teh nikmat ka urang teh hakikatna ti Gusti. Sok sanaos ayeuna secara lahiriah syariat mah ti manus da hakikat mah ti saha digerakkeun ku saha ditangtukeun ku saha dikulak ku saha atos sakitu. Da aya anu saprofesi sasakola milik mah beda nya teh. Ieu mah mini akur we pada satu jurusan lamun mantog teh jeung lulus kudu akur teu bisa. Nya dosen bisa nangtukeun rezeki teu bisa. Gade ae min hadihil fikroti tina mikir kana sadaya nikmati saha maka bakal muncul al mahabbatu wasyukru
bakal muncul cinta ka Gusti, syukuran ka Gusti. Untung urang atuh dibere lalaki, untung urang dijieun awewe, ulah putus asa. Da aya naon bae perkara ge wa ma khalaqta hadza batila, naon bae perkara nu didamel ku Allah teu sia-sia. Wa samratu hada tapakuri, di mana urang geus boga samroh, imtilaul qalbi bi mahabbatihi, maka bakal pinuh hatena ku cinta ka Gusti. Modekeun salaki mere duit ka pamajikan, pan pamajikan loba cinta na teh ka salaki teh ku akibat aya pamere. Beres teh ce? Hah? Omean teh euy. Dan nu mahalna mah sadar merena. Lain bentuk nu dibikeun kade. Bejakeun ka pamajikan sia. Mahal mana? Hok buktoskeun we ieu mah. Mere duit 2 juta bari teu sadar. Mere duit 50.000 bari sadar. Ngareunah mana ce? Pan eueuh nu badag teh. Ternyata nu paling ngeunah teh anu batinan. Lain nu dohirona kade. Ayeuna bentuk gede puluhan juta nu dibikeun pan bakal ruksak eta mah. Bakal eueuh lin. Tah boga sadar jeung rasa eta nu dibikeun ku Allah teh takal. Mahal eta teh. Mahal. Kumaha ce? Pan urang masuk kajebak ku eta na. Maka muncul lamun infirodiyah antara manusia al mahabbah jadi resep ka tukang barang bere lain ku bentuk nu dibikeuna dahareun bakal jadi tai, nu dipake bakal ruksak, tapi rasa kesadaran eta nu paling mahal, maka muncul mahabbah. Ari ngaran mahabbah mah dina rasa lain dina buktina. Tuh wasukru berterima kasih, wal isgolu bisukrihi katungkul, maka ketika syukur teh sorpul abdi nasorupkeun nikmat nu ti Gusti Allah jeung jalan dina jalan nu diparentah ku Gusti. Nah. 2 katilu al fikratu fi wa'dillah, sing loba mikir kana janji Allah. Innallaha la yukhliful, Allah moal ingkar kana janji. Aya geuningan dina lagu gele. Lil a'mali allati wasafallahu bihi auliya'uhu, tinggalkeun. Sapertos kana amal. Ya. Punten, ama yakin ya. Ama yakin ya. Anu cicing di dieu nu ngawuruk dibandingkeun lamun ditoropong ku rumasa ganjaran magedekeun nu datang. Matak moal babalagaan asa aing pangalusna moal naon sababna kapanggih ku rasa mah kitu. Tuh. Amal wasopa nutos nyipatan salo Gusti Allah biha ku itu naon? Amal auliya'ahu kawali-walina Allah. Maka disambungkeun, lamun mikir kana ayat Allah bakal muncul bertauhid jeung kaya. Kadua lamun loba mikir kana naon nikmat Gusti bakal muncul mahabbah jeung syukur. Maka katilu di mana-mana amal nu ieu muncul kana yakin kana janji pisaha sapertos ka wali-wali Allah. Matak la khaufun walahum ya, teu aya kasieun jeung teu aya karem. Tah lamun hayang jadi kakasih Allah mah sakitu eta. Ekonomi teh kieu, berarti serempan tah. Duh, asalna ayeuna tap TikTok loba nu di pareuman. Kudu kumaha ya TikTok cenah dibendet ku batur cenah. Kumaha aing jualan? Kan cicing dina sarean. Abah mah yakin. Naon maka ditutup. Pasti aya hikmah di balik eta nu paling hebat ya Allah.
teu payu. Pan teu capek, leres. Nu akhirna muncul naon? Sabar. Pan jadi naonana? Boa teu dibere kitu moal eling sia kasaha. Kan kitu hikmah ti Allah mah euy. Wa bima adalahu minal khairil ajili. Awas. Punten ibu, bapak ya, akang ya. Ari kahadean teh aya nu cepat, aya nu engke. Ijabah Allah teh aya anu akdar, aya nu ajdar. Ketika urang ngadoa ku Allah teh ngaijabah. Contoh, ya Allah, abdi target tahun 2024 teh hoyong gaduh bumi, hoyong gaduh istri. Ayeuna geus los 25. Bumi teu gaduh, istri teu boga. Cing kira-kirana Allah ngaijabah teu? Hah? Jawabna ku tauhid. Ngaijabah. Apaan abi mah cenah hoyong lagi Gusti bumi serang saha? Istri. Langsung asup kana maripat. La khaufun walahum yahjanun. Boa-boa Allah temikeun imah jeung awewe teh bisi urang can kuat ngajalankeunana nu akhirna jadi maksiat jeung doraka ka abdi. Sok tanu jomblo darugi ka dinya we tah. Nu akhirna muncul, alhamdulillah Gusti batur maloba maksiat dina rumah tanggana abdi mah teu aca. Tuh geus kadinya syukur teh. Ngan lamun tuluy cicing di dinya eta mah putus asa euy. Wal ajil. Apa mangkana mukminan kamangkana fasikon la yastaun. Geus tos ge. Lamun masih kena aya ragu kana janji Allah geus we. Hancur kabeh kehidupan. Hancur. Disebut lagi pasek. Ari pasek teh nyaeta jelema nu sok ngadawamkeun doraka. Berarti eta ya. Maka di mana lamun geus janji mikeun memperdalam kana hebatna janji saha? Allah ar-rubbatu, maka bakal resep ka Gusti, resep kana ketentuan ti Gusti. Fil akhirati wasamratu hadatapakuri mahabbatun suada wa hablun nafsi alal amali bi a'malihim wa takhallaku bi ahlakihim. Maka naon bae perkara tingkah laku nu dilakukeun ku urang moal bertolak belakang jeung parentah saha Allah. Da geus janji. Modekeun kieu ya. Maneh kamari cenah aya nu ngahina. Wah, keun teu kudu dihina da Allah mah. Aya janjina. Saja manu dolim bakal nimpa karena hasil dolimna. Tuh aing ngalawan mah. Tuh malik dolim mah. Ngantos cicing didinya power kene nu kitu euy. Power kene nu kitu. Abi mah cenah ditipuan ku jelema teh da cenah bodoh atuh. Atau sakit tuh dah. Di mana-mana tos calik didinya maka bakal muncul rubbah. Tos rumah apa ya? Jadi lamun ayeuna aya geus lah geus teu betah ningali kahirupan dunya resepna teh hayang langsung ka mana? Akhirat. Pan urang mah can kuat mental kadinya mah. Masih kena sanggutan. Atuh wali-wali Allah mah apa naon? Lamun mung salat yang ngeureun salat udah, tinggal ka kuburan. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Ari akhir dunya mah tempat aktivitas. Eta mah geus konsekuensi urang mah. Tos, lamun janji Allah geus aya dipake pemikiran jeung keyakinan, maka bakal muncul ar-rubbah, resep karena kehidupan di akhirat.
waasnya wali-wali Allah jeung para sahabat, para syuhada, para rasul ayeuna di alam barzah. Coba gadarinya itu bisa capek teuing di dunia maka di nyawa lah mikirnya. Wa minha kaopat pikrotun piwaidillah sing pinter mikiran kana ancaman Allah. Tak ancaman Allah teh bukti tina Rahman Rahimna Gusti kanyaah Gusti sepertos Ibu Rama nyaram budak rurujitan bisi naon budug eta teh keheul apanya. Nah ketika naon bae perkara aya musibah eta teh buktos kanyaahna saha atos kayak gitu. Kunaon cenah salaki urang kadon serong ka ditu ipek teh hikmah teh jadi alus dangdana tah jadi alus tah servis teh hikmah teh balik teh ka imah pamajikan juga SMP make seragam hikmah teh supaya awet anom hikmah ayeuna mah usumkan Yuswa 32 tahun make acuk SD reuni. Tah lamun geus mikiran kana ancaman ti saha ti Gusti Allah seueur ancaman-ancaman ti Allah lamun maneh teu syukuran awas tinggalikeun seueur kan lamun anjeun teu marifat lamun anjeun teu bertauhid lamun anjeun teu ibadah lamun anjeun ngalaworakeun kana parentah ti Gusti Allah maka al haibatu di mana-mana lamun urang ayeuna loba mikir kana ancaman Allah al haibah bakal muncul rasa kasieun saimbang we haob jeung roja tuh ningali panon tapakura ningali ceuli tapakura al hadru minal maasi lamun inget kana ancaman Gusti Allah bakal sieun ngalakukeun pamaksiatan. Wa minha kalimah al pikratu pitak siri nafsihi tina kakalawaraan diri ya punten aya ilmu tipun guru kapungkur jang meuli senal sabaraha eta 75.000 akang lamun ledok osok di kumah osok eta cokor sok diwuduan cokor sok diwuduan teh pandina topi teh kacamata eta kacamata sabaraha nganu mirah we pake naon panon nutupan naon eta serat oh sok panon ditutupan jeung maksiat lamun eta nu dipake dina awak maneh tetepi kadinya geus ngalalorkeun awak maneh eta weuh kamari ingat keur ngelapan mobil astagfirullahaladzim aya mobil dilapan ari awak teh di mania minimal kieu ulah jima wungkul ari adus teu ecreg kitu meureun eta teh taksirun nafsi teh ngalaworakeun awak ani naon ani taatin tina taat mulai sepatu geuningan sepatu nu dihormat nama suku ti Allah mah teu dipake ibadah kataneuhan leutik ngadat ka budak pedah kajejeg sepatu 200.000 tapi cokor dipake ngajejeg dina maksiatan sugan aya kanaon kahaneueut eueuh duh geus nepi ka dinya mah enak gitu kapangih gitu keur mani ningali bobogaan astagfirullahaladzim Gusti pernah nancep ieu di ditu astagfirullahaladzim ieu kan nikmatan untung ku Allah teh dipotongkeun harita Gusti nokok Gusti teh geuningan Rahman Rahim orang tobat ka abdi kapangih aipek teh aya nu nyingkap deui da kulantaran hasil tapakur eureun maksiat nu teu kitu mah hantem we di mana maseukeun Allahu akbar ae ibadatillah bakal resep
ulah sampaikan jadi lalawora ibadah kasa apa yang nama kia wudu sing bener praktek sholat sing bener lah iya teh ulah dilaworakeun ya matak taros gitu arita si adit abdi teh hoyong ka teh sorogan praktek wudu nu salaresna heuh engke adus heuh eta baheula naon sababna da geus boga kaidrok rasa bahwa ieu bakal dipenta pertanggung wa fi iqbali li suhtihi ta'ala ulah sampikeun ieu awak nu ngajadikeun datangna benlu ti saha ti Allah bi ityanihi manahahu anhu ku ngadatangkeun anggahota kana perkara nu dilarang ku Gusti Allah. Alamun geus kitu mah isanilah engkena bakal leuwih alus deukeut jeung saha teh ibadah ka Allah teh piraku ngalalaworakeun untung irung molongona teu kaluhur ge heuh sok halis jadina teu sapertos rambut untung atuh sok huntu teu saperti buuk jadi eta kakawasan Allah ya Allah ceuli teu heuras teu leuleus coba mun heuras moal bisa hees nancep we kieu bluduk lamun dibere leuleus kana motor keur ngebut ke kieu tingalikeun naon teh ngaranna teh produk langit made in Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang gagal coba Allahu akbar kabulu-bulu naon irung aya mangpaatna coba lamun areueuh nying sering muncrat kabeh tah teu katahan heula aya ge hahalang pagar sakitu-kituna angka 11 tah Apollo plek kadinya da mun we eta mah warieuh euy ku Allah diatur laqad khalaqnal insana fi ahsani kan sing sadar lamun geus kitu wa ma khalaqtul jinna illa liya atuh ketika anjeun dijieun insan teh geus aya kana jirim pake ibadah jeung pake alat marifat ka saha eta apa hasibtum annama khalaqnahu maka lamun geus kitu bakal muncul rasa izin ku Gusti matak ningalikeun keur mani teh kieu ya punten lah ayeuna rek langsung we lamun ibak pepeje mengiran upami manyur ieu ya bismillah tiluwihan kakatuhu kakencat tiluwihan bari istighfaran keur manyur kieu teh ya Rob anyar keneh ya keur mandi tas gering kieu ya eta kabayang keur dimandian ku batur euy urang mah teu kan ngalocos ya mah si dugi kadinya tuh aipek tetos kita astagfirullahaladzim ya Allah ku mandi ibak abdi ieu kesang nu kantos didakukeun ku maksiat abdi sing kabanyur ku cai mandi ieu lila mandi kitu teh lila kamari keur tas wudu lain keur mandi keur kieu dikosokan ke ningali kapayang keur ngecelepeng keur dimandian ku batur mata puntennya ieu mah jeung kiparat lah sing tepi kadinya samemeh dimandian ku batur mandian heula ku sorangan naon bakal era ningali beungeut duh ya Allah geuning loba nipu batur beungeut ieu teh ari ieu seuri ari hati ngewa astagfirullahaladzim berarti kabulusan palbah dek eta karek kaasupan naon cai geus pan langsung kieu plos rada haneut geuningannya Gusti ieu disalametkeun di ku Gusti mudah-mudahan abdi teu nguping gibah deui batu padah geus didarinya we
Parbah kekemu efek teges wudu nate Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh asup ka jero nu dikubahna teh lain ku sakadar beungeut dohir jeung beungeut batina maka Allahumma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh di mana-mana gen boga rasa manghareupeun ka Allah muncul bakal tafakur naon bae nu di deuleu kitu bujur awewe subhanallah jeung tikatan ayeuna mah moal belum moal nu aya mesum eta mah aya geningan lagu Masya Allah cantiknya aja ini Masya Allah bari ngarayu ka ditu nasi cekel mah tuh masih atuh sarojeng nyempal ti kotoku haya ku Quran teh wahada tapakkuru yajidu fi haupika di mana geus era bakal muncul sieun ku Gusti matak yuk urang tinggalian we dampal ieu teh nya acuk sabaraha meter sangu tos sabaraha kintal nu dituang nu nganterkeun taat cai nu nganterkeun eta tos sabaraha liter tos deueut ti Allah hakikatna geus sabaraha nu nganterkeun kana eling ka Allah lamun buuk geus sabaraha naon ieu acuk geus sabaraha meter nu geus dipake ka kesangan maksiat di itu nu akhirna cek pamajikan teh akang kunaon ngahulang wae ieu kesang loba doraka itu ieu nya nu ibu oge nu akhirna nyeuseuna teh astagfirullah katingali kecelakaan maksiat ditutus ku Allah teh sing dugikeun ka dinya ieu ta eta nu nyeuseuh jadi ganjaran teh eta nya gimana teh oh duitan aduh wayah miluka ala laumin nafsikan wahinang kena teh bakal seueur nyaca diri sanes nyaca batur engke bakal nyaca diri heueuh nya ieu teh sok teh ku Allah di pasian eta da eta karek dibere incok ngadatna bae akadae tapi ketika dibere nyeri ka maksiat mah pancan tepi urang ya Allah ya kali tos tayeu panginten tapakur ieu anu bisa ngabuahkeun hiji fikratun fi ayatillah di mana tapakur kana ayat Allah sing muncul urang leuwih kuat bertauhid ka Gusti kadua sing namgahan kandel keyakinan ka Gusti nomor kadua mikir kana nikmat Allah bakal muncul mahabbah jeung syukur katilu fikratun fi wa'dillah dina janji Allah bakal muncul rugbatun fil akhirah wal ibadah bakal resep cicing hirup di akhirat dina hartilah manganya ngakeun Gusti lah bari maot oge gitu wal ibadah bakal resep ibadah kaopat fikratun fi wa'dillah al haibah fil ma'asi bakal sieun wal ijlali bakal ngamuliakeun Allah ngahinakeun diri kalimat pitak siri nafsihi di mana-mana lamun geus ngalaworakeun kana diri bakal muncul daek kana taat maka bakal aya haya jeung khauf sieun jeung era ku Gusti Allah tos Al-Qur'ana seueur lah enjing deui panginten mudah-mudahan ieu otak urang jeung hate urang teu jadi fitnah kana kahirupan urang sadayana. Al-Fatihah.